Sampurasun Lur, jadi ieu teh pun Rama, ieu pun Biang nya. Beliau anu ngagedekeun dek teh, merjuangkeun dek teh, tilitik nepi ka gede teh. Dek teh gede di imah ieu nya. Orang Nagrak mah pasti apal ka pun Rama, ka pun Biang nya, di daerah Nagrak pasti apal. Jadi coba bayangkeun ku ente Lur, gaji pun Rama teh ngan saukur 200.000 per bulan, jang merjuangkeun anakna aya 2 anu leutik keneh, yang anu geus dewasana bener-bener da kabantu-bantu da geus garawe. Tinggal Daek jeung Yoga da hampir bareng, hampir saumuran beda 1 tahun. Jadi pun Bapak teh berjuang, merjuangkeun keluarga nya, usaha naon bae lila nama di desel nya gitu. Tapi alhamdulillah nepi ka ayeuna bisa hirup lah. Dek oge bisa tumbuh, bisa gede nya, bisa gede. Geus gede teh Dek teh bisa gawe. Memang henteu sakola ngalanjutkeun, tapi ieu mah pesan moralna ti Dek teh jang ente anu sok ngeluh karena keayaan keluarga. Ulah ente kudu bangga nya, kudu bangga boga kolot anu merjuangkeun demi keluargana. Ulah gengsi karena keayaan keluarga, ulah minder karena keayaan ekonomi keluarga. Ente kudu bangga pokok namanya. Naon sabab keayaan keluarga anu dirasakeun teh lain kahayang, tetapi eta teh keayaan. KBG batur teu milih keayaan misalnya orang jadi jelema teu mampu, lain. KBG hayang beunghar, hayang cukup, tapi keayaan ngan tidinya teh urang ngalatih kasabaran, yang ngalatih kasabaran gitu tidinya teh. Terus kumaha supaya meningkatkan atau meningkatkeun kualitas urang kahareup nya. Pola pikir urang dirobah, semangat hirupnya, terus bersosial jeung tatangga. Ulah kedol, loba kahayang tapi ngadon sare bae moal bisa. Dek nya jarang balik teh lain karena naon ngaranna teh mung balik, tapi karena berjuang gitu. Dek teh hayang memperjuangkeun hak Dek oge, hayang berjuang ka hareupna gitu. Jadi pesanna mah jang ente anu nonton ieu khususna anak muda eta barudak ngarora nya, ulah minder, ulah isin, ulah era ku kaayaan keluarga ente nya. Naon sabab keluarga ente, bapak ente pasti hayang anu terbaik jang anak-anakna, memperjuangkeun jang anak-anakna. Semangat.